Ari si Aka kemana? Oh, tadi teh ngilu main rebutan cenah Panjat Pinang. Panayeuna teh hari 17 Agustus, hari kemerdekaan. Nah hanya tumben teu ngajak-ngajak. Apaan maneh mah tadi keur sare kene. Mangkatna isu kene tadi pagi-pagi udah berangkat. Ari Abah keur naon eta? Ieu keur ningali kebon cabe. Bisi aya ieu, bisi aya nu hoyongeun. Arek dibagikeun ieu cabe teh. Oh gitunya. Bah, abi mah nonton Korsel ah. Nuturkeun si Aka. Sugan we miluan Panjat Pinangnya. Oh, cigae. Kade pohonya salat 5 waktu ulah kaliwat bisi balikna peuting heuh. Mawa samping, mawa kopea heuh. Nya, cigae cing. Ah, mohon bah. Mohon atuh manganya. Assalamualaikum. Urang nuturkeun si Aka nonton Panjat Pinang. Yuk ah, let's go. Aing tas nonton Panjat Pinang euy. Tapi teu seru euy, henteu jeung si Dawala mah euy. Asa kumaha gitu heuh si Dawala mah. Aing init-initan sorangan teh teu rame euy teu jeung si Dawala mah. Wang neang heula si Dawala nya ah. Yah. Aing sedih euy, si Aka ninggalkeun tumben kunaon Aka ninggalkeun ah. Cenah nonton Panjat Pinang tadinya. Tadi teh hampura euy, mana teh pan sare keneh. Dek langsung ke alun-alun. Nonton Panjat Pinang, pan ayeuna teh hari kemerdekaan. Oh. Baiklah turun. Beres. Atuh. Atuh. Kuring turunnya. Teping ke anter heuh peuting ka Korsel heuh. Kalungan atuh cicing we di mah. Oh siap, kela peuting diantar ku aing heuh. Turun. Wala, ari Abah ka mana? Si Abah mah keur ngalah cabe di ditu. Oh, ngalah cabe. Rek dibagikeun cenah. Kunaon dibagikeun? Teuing cenah keur 17 Agustus cenah ngabagi-bagi cabe. Yuk ah, uang tuturkeun ah, yuk ah. Hayu. Mane ka ditu dek di dieu nya? Entong atuh bareng. Asa bangga nya heueuh. Hate teh kumaha gitu asa bangga ningali cabe gara raya heueuh. Aduh, alhamdulillah. Kamana anak ieu can baralik keneh.